Bah, pangeserkeun meja. Oh, aya beja nanaon geus aya dewe beja. Eta mah serius kitu euy. Kawas anu penting. Sugan beja naon cenah? Yo, Abah, lain bet aya beja, pangeserkeun meja. Itu hese eueuh tangga arek marsihanna langit. Oh, tatangga leungit. Alayuh. Tatangga di mana nu leungit teh euy? Geus lila leungitna. Aing mah asa euy teu ieu teu nyararah buhan cicing di gunung wae da pengumuman eueuh ningnya. Sugan cenah naon masalahna we make leungit pikun atawa naon? Bah, lain bet leungit. Pangeserkeun meja eueuh tangga ngabersihanna langit kaburu hujan. Oh, parbut hulu hayam. Gusti nu agung, yo lain euy. Lain aing mah asa kakaranya euy parbut hulu hayam nempi ka leungitnya geus lila leungitna eta teh. Aduh aing mah mun umumkeun atuh euy aing asa ngerakeun parbut hulu hayam teh mani leungit kieu. Eta sugan jeung saha euy ieu na parbutna hulu hayam teh. Yo, lain kalah parbut hulu hayam. Itu kaburu hujan. Arek etakeun lalangit luhurna. Oh, jeung dulurna. Aing mah heueuh kitu tah euy. Jeung dulur mah aya paribasa aing mah jeung dulur mah nyeta kitu tah. Madak astagfirullah. Sok aya paribasa ningan cenah jeung dulur mah. Jauh sengit kembang deket cenah bau tai kitu heuh. Da jeung bakat ai pake trok mah jeung dulur jeung saha deui atuh ye. Eta ngan pedah asa tina barang tepiranya mani leungit kitu kabur kitu cenah. Gusti nu agung. Yo, lin kalah ngecebrek we. Tuh pangamekeun itu tuh. Hese kaburu hujan tuh. Luhurna ngamekeun luhurna. Lohong maneh boga mantra kitunya jajampean bisa datang deui nya mun kitu teh ti mana boga mantra. Oh, Robi yo. Nya sok we etakeun lah jampekeun kitu tah kitu ai bisa mah. Ari ngadongeng anjeun anu bonge hararese dibawa bener teh. Duh aing mah kudu kumaha atuh cenah nya euy tatangga leungit milu neangan gitu arek di-update wae. Kana leungit. Rek di-update kuingkeun kena status sugan we aya anu ieu euy dina Facebook. Nah iya geus mal baleng nyarita jeung anu bonge abung-abung jeung bonge saliwang. Rek di-update ieu euy.